Luman ya. Ngomong marah banget lauk neng gak. Hush. Hush. Dah. Hush. Nggak ada manuk si buluk ya. Ketika kekocopokan dia ayah undihana apa orang baraban lah deh nya ke tepi ka geuris kieu ieu mah manuk teh orang pada baheula ya. Gusti ya kumahanya manuk teh ketika boga budak kieu boloon bapana deblok ari urang kumaha baheulakeun nyiramnya dara rasa anak aing teh teu sedih ka jelema tade kieu manuk kok ngesahkeun pisan aing kudu kumaha ari geus kieu nya kocopok yang ari mana keur naon pagawean kieu we sapopo we sakola teu balik ngaji teu balik lauk nyaho eta teh lauk da lain entong sapopo we pagawean kitu we nyusahkeun kemana di bapana teh diacor kieu manuk teh yo anak tuh mau nengok manuk ada ieu mah atuh sok kasih beuleun aku mah itu ieu teh pamajikanna kesel ningali anak nyonyo we hayam lauk ieu nyonyo we manuk mending manuk daripada mending manuk ini asal bengkel ningali nage jual itu budak tinggali heula ningali budak didik anu manuk di manuk jadi pamajikanna jadi otakna ting kunaon resiko eueuh budak jadi teu kabeh ngaji henteu naon henteu jadi naon jadi bapak teh teu balik atuh ieu wae eta manuk daripada budak mah mending urang lapan motor itu elakna euy kalau motor kieu hayang kumaha sok ayeuna jeung urang dieu lah urang geus sarua lieur teh asal lieur hirup teh teuh ka mana deui si kehe teh tuh cek aing oge pan karek cik keneh uruskeun kaharnya ho aing mah lieur aing mah si kehe da turun itu lieur aing kudu pada mikirna mah balik nyampur sabar aja deh ayo nyampur aja deh nyampur aja deh kadi orang nyampur si dangkal ayo oke asan ngobrol ayo berak euy ayo ulin ka mana urang bawa dari babadila naon euy kumang kewe tong loba tatanya hayu atuh saya teh mau beri molatot mana mate leule ayo atuh ini sore teh ayo deula kumaha atuh danya di omongan teh kalakah indit lain kumaha ka pamajikan teh lain ngomong mah hade goreng kudu ngomong diajak kapisah mumul ngurus anak teh bisa ayo we ka nu manuk teu pisan aing do mantau gede naon mah tong amak-amakan we atuh aku membenci mu Roma Roma mah kue lain namanya teh kasebeleun anak teh papatahan atuh ngaji da ngomong eta ge papatahan atuh buktina geuning budak teh meuni hese atuh dating otakna berhenti lah di ais tiga budak ai keur adi kakandungan hayang naon budak ngipikeun ka kitu hayang tilu pugu ada entong anak ucing naon sono wae makan wae keun bae budak mah da kan bae era ieu ku tetangga
Wah. Uli teh jeung bolon budak teh. Justru halus. Alus di mana? Halus kebawakeun. Kabawakeun naon? Gitu. Kababananya. Nah, bapak aman teu sege mah. Dangkal. Sautik. Asli. Bur barang siar isuk embekok. Terus? Bayareun. Heuh bayar teh da boga itu manuk rek Oh, dijual. laki wae hirup teh sok-sok. Naon Geus gitu. bunuh anak aing geus kieu teh. Deui teh pacigah gedag gituan. Parah. Hayang melilipen. Geus teh kabelilipen. Ieu geuning geus galih, geuning geus sepat. Lipen manu 5.000. Naon duit kosong. Ya itu pan eta anak parah manuk. Itu jadi aing geus Urang jualnya manuk teh. Urang bere jual manuk. Sok-sok atuh. Pesing aing ningali lalaki teh. Rengkel aing nya aing kudu neangan budak Araban mah kitu. Nu matak ti duiteun. Sia ngagubugna. Nah, ieu mah urang jual. Naon nu dijual? Ieu manuk. Mana manuk? Eta. Tuh. Abi nu rieuh, tak anu rieuh. Tuh eta manuk eta. Ketika Mana manuk ieu mah? eta. Penting nuang eta nuang obat lo teuing. Nanti mama, penting mah pan rieu teh bare kontraksin. Mana manuk ieu? Belelkeun. Mana manuk? Mana Iya, cing. Kota apa kana manuk? Apa kana manuk? Sarua gelo na teh kumaha ieu teh? Kota apa Manuk ieu mah lain. Itu alih. Ketika eta keur minum eta. Minum. Heeh. Balik hayang kopi meureun disarat. Wah, bicara. Yey, dangkal hirup salaki aing. Di bawah dia kagak ngomong majikan Gusti ya Allah. Doa sabar. Ieu teh Gusti. Ka mana eta? Di bawah deh. Ieu teh naonan banyak dijual nyerahkeun. Temponya. Jalan sabar. Balik atuh manuk gitu. Lieur. Majikan kokobok. Eta manuk cenah sawu eueuh. Yey. Penting uang obat naon salaki aing nya. Apa teh dibere naik kitu ka luhur. Dangkal. Pari di dia pertanian naon wae. Sebenarnya tadi teh saledri bawang, kopi, ya saledri bawang lah. Atuh barang unggul-unggul pengitana temennya anu arawis unggul. Saladah bokor, Anu rada ieu nama anu rada mirahna gitu nya. rahma malah di mah sampai sareng heuy. Eta teh aya rencana mah ieu teh bade ngebon. Ngan hoyong melak caruluk tapi hoyong kadamel teh sametnya saminggu jauh tiasa kadamel gitu. Da pan ayeuna ngabujeungna teh sasi saum. Sasi saum mah cangkaleng teh nuju payu gitu. Mun aya Jadi hoyong ngeberi sami teh. kumaha teh kedah malak heula meureun Pak. Iya kedah melak kitu sugana kadamel ku saminggu oge gitu. Menawi Kedah mirarana kedah sareng panurin pamisahan itu mah. pasti terangan ya. Terangnya emang. Iya lokasi-lokasina pempangna mah. Enaknya mah tukang ngidel. Iya. Kemana cedetik misal hayang bisa Ini hayang dari abdi mah ai cagalo mah naon we. pemerintah pada eta manuk naon cenah. Kebenaran. Oh naon mau naon eta yan? Mau manuk, Mau manuk naon? Mah jiga leutik kitu si buluk itu. Oh. Cing orang ningali ieu sorana kumaha yeuh? Pokoknya mah kos eta we. Kos cucu kencet teh nih. Pokoknya mah Ada gacoy. dijual yeuh. Dijual apa? Hah? Cing geus nyada can. Ketika tereureuk di mah ge. Oh. Ieu mah manukna teh reureuh Pak, kemarin manukna manuk kalangkang ya mah tinggal tuh. Iya. Ini ada manuk kalangkang mah baceo nya. Oh, dia teh mah reureuh-reureuh. Cing urang sauran. Bener calangap nama ieu mah jiga anu di imah anu kurang tuang ya mah. Manuk kumaha apa? Bahaya lah. Bali we hayang sabaraha ieu teh sebenarnya 255 itu, Pak. 255. 255 walah geus jadi sok. 255 mah bae. 255. Rek dibeli we. Pak, ieu na we kurungna. Teh ting manuk. Ada kurungna ge naon ieu mah terus lajat kieu ieu mah. Ieu mah kurung burung merak atau dipake anu kieu. Ada teh si buluk teh kukutan urang pisan bae teh tadina moal dijual ada di imah ku kubuk wae. Daripada anu di imah ku kubuk, ada tukeran jeung anu di imah. Mending tukeran jeung di imah we. Rek tukeran jeung ini mah bae atuh ari ulah manuk mah. Heeh. Ngan ari urang ngabiayaanna kumaha anu di imah mah. Heupe ke urang mending manuk daripada di imah mah.
Aduh, aing bingung ngabiayaan anu di imah mah kudu ngapoe nya. Bingung Waktu itu mah mending manuk ya mun jeung di imah mah leuwih genah bah. ada tuker tamah jeung urang. Aya bibit hona di ditu. Euy da teh si buluk teh kunineung ku gacorna. Iya, tapi ieu mah da keur gering euy teh. Heuh pan geuring tadi dicarekan. Ieu mah keur gering sebenarnya mah. Nggak salah jadi we 17.5 lah. Urang turun deui da teu wangi atuh kayaan kieu mah. Leuwihan soal itu kan yang kaburak. Bae lah di leuwihan. Dia teh 17.5. 12.5 we lah. Emang 225. Geus 80 lah jadi. Masa bawa ke urang mana ini ka imah urang nyokot duit. Nah kumaha jam 3 wae. Aduh. Dia masih malah balik kah? Balik ke meja heula. Pak, mang Pak. Mangga jeung tos batian pernah bagenya. Bieur. Lagi malah balik. Jadi rada otak mah rada ieu berat sabelah. Ini timah Kada dilerosin heula. Sama beres apa? Tapi pajan hujan kemana? Itu lah. Rek pabadilan di mana? Di lapang. Di lapang oh hayu tuh. Orang peperangan ya. Ayo. Sok orang bagi tim main mah. Yuk. Ayo. Yuk. Orang belah ditu. Tiluan wah. Yuk. Anu tiluan ke belah ditu. Sok daging saha milih. Oh atuh hayu. Uing jeung iya ka itu. Tiluan. Hayu, iya ka dieu. Yuk. Yuk. Orang nyumput di dinya. Orang nyumput kanan. Oh. Ayo orang intip dia. Orang bakal. Bapak, siapa mau kamar oke aing? Omang aing mah teu ngamaledog. Sia waduh lah. Saha teh ieu? Nyao. Tu benang puas urang baredog deui. Aduh, kalau deui. Tani mau baik. Nah, sia. Aing bapak. Ya. Aing tinggal. Tuh musuhnya ini digigir. Coba teh. Urang balik yuk asa kabawakeun gelo. Ayo. Ai mana rek kamarana? Dek balik naon dek kabawakeun gelo. Si itu mah rek ngosan. Si itu datang telat deh. Oh ka dia mana? Si itu mari dek. Ada ngosannya ka rek datang wah. Tuh. Rek balik. Ayo tuh Iya. Nama orang ganti permainan ya. Ayo. Mending urang ngawarian awewe yuk. Ayo. Ya. Itu aya nu silat. Mending urang ngiluan yuk. Ayo. Yuk. Iya. Ngiluan. Bang, ayo udah. Itu si Abah orang bae jangan nanya. Pak tinggal. Tinju. Bang, udah. Hayang diajar, Bah. Pak tunggi. Belah mana, Bah? Tukang. Bang, ayo. Bang, udah. Tunggi dah. Pak tunggi dah. Lah dia. Bang, udah. Tinju dah. Pak tunggi. Ngajajar. Tano ni dah. Ding dong tano ni dah. Ding dong ta tinju dah. Pak tunggi dong. Tak tahu dah tunggi dah. Ding dong dah. Tunggi dong. Tak tahu dah tunggi dong. Tak tahu dah tunggi dah. Ding dong dah. Dong dong tak tahu tak dong dong tak tahu tak dong dah ding dong dah dong dong tak tahu tak dong dong tak tahu tak dong dah ding dong dah dong dong
tác ông đã dùng đi đầu tác ông đã dùng đi dùng là ding dong ding đảo đảo dùng dùng đi đầu tác ông đã dùng đi đầu tác ông đã dùng đi dùng là ding dong ding đảo đảo dùng đi video gitu coba Pari betul bawah. rengangan Rengangan. nah gitu oh ucap di dia tengah Oh, abi tengah. nah gitu kalau itu iya tilu ya benar ya kumaha terus Itu Pak. Siapa? jalan nih Siapa? jalan nih satu dua tiga kayak itu kamu tuh benar aku oh kayak itu gitu sok nah jalan nih siap Jangan ada cenah euy. berarti sing anggar kurang sing anggar Sik balik atuh bae, sik bae. benar nah Siapa? satu itu dua kali itu jebret lu balik belajar tuh ya namanya si Ratu udah lu salah ayo udah kabur ayo gawe bisa hati-hati Mana cenah kalau tadi di dago-dago wah yang menindina leuwih ti 2 jam batur teh yang jajan yang naon teu ngarti pisan muga kolot teh lieur musingkeun Aduh, teu ngarti ka aing hayang lieur budak jadi itu lina mah katipu ku si Boyan. Meuli manuk Gitu, tapi teh sidik-sidik mah kurungna Aing hungkul. Aduh, ampun. Hari bapak di mana mending ngampleng sok kamalinahan amang teh Lain ameng kamalinahan tadi teh panggil jeung si Boyan ngajual manuk kabah teh ada penyiar pibatieun tadi nama ari pek teh si manuk teh naon tinggal kurungna hungkul manukna mah eueuh dirina bade biasaan jadi rugi ketipu wae ku batur nya Benang wae di diteteangan si bobodo. Boyana teu aya hayang apal hayang jajan we kewe lah sugan mungkin meunang ke hayang ngage ayeuna tuh Pak abad seepisan dianggotaeun Ber, Ya, yang ngamayar budak eta teh. eueuh, tiwal eueuh, teu boleh eueuh. apaan eta oge ngaran teh aya batina meureunna keur eneng kitu keur jajan eneng bapak hayang ka zaman heula teu kiat Tuh Pak jajan heula nih. yang kewe urang ngadogan si Boyan urang tenggelan si Boyana kira-kira taeun mah da kurungna hungkul ampun ngegel curug deui. Aing barudak bagus barali kacamata leungit. Dek balik ka imah seni carekan. Rek nyumput aing di ditu Nah, kenang hayam. Kamarananya itu bapak budak can baliknya geus jam sabaraha itu ala geus jam 5 deh pusingnya kumaha Mah, mau sakit teh mana teh tarot man eta ladang manuk teh mah nyata manuk teh tadi teh ku si Abah. Ting ka mana di bawahna ge di susul teh beta can ngomongan rek balik heula. gitu ya sok ngabobodo ka Asli, mah asli. cing ngaratan ku aing mah Tuh, mana aslina. sok nangtung Tuh. cing Si Abah balik tadi tuh teh. hirup teh atuh Pan tadi teh. budak mana Kan budak mah tadi di sambar ku saha. atuh kan sakalian teh yang atuh Heuh teh angka mana ada. manuk teh hasil duit budak ngadon eueuh sok teangan atuh Heuh teh angka mana deh eta mah liwar apa? tah manuk ka mana Heuh ku si Abah manuk teh. abah si abah atuh mata hirup teh ku balai gula dangkal wae pion kene pamajikan tingali can nyangu can naon atuh rek labokan angin Atuh melendung pan ngadu angin mah. geus puguh melendung ku saa rek melendung ka 2 kali Tilu. ayo atuh Ayo. sok teu balik sok atuh ani Ayo urang sana atuh. Kieu, lain teang-teangan bari ngajedong. Sok wae. Sok. Ih, sok aduh perut. Sok atuh. Boga pokoknya atuh. Ya amat. Sok di senang atuh buru tah. Di
dibalik atuh mah. Ih, lain bener gitu. Bener salah Teh dibalik mah. Ih, tenang ayo. Eta teh atuh ka ditu. Ih, lain. Ka ditu abi ka denangan budaknya. So, ke panggil ulah lewat maghrib be. Hah? Budak teh angan. Lewat isya. So balik ke maneh lah lieur aing. Aing seni carekan. Lah mananya nyumputnya balik itu ya. Murah gue. Bagi ya. Kemana deh, umat teh. Ketika ngapur nanti jauh, ampun. Sana sok di dia, sana. Gana tuh. Kamananya budak tehnya? Aduh, aing jeung geus maghrib deui. Hari matak teh hari wangunnya. Aing aduh. Bapana geus kapanggih encan kitu nya. Aing teh asa tahu aya teh kitu nya. Aing kumaha mu leungit teh budak hiji-hijina bontongor-bontongor oge. Aduh, ya Allah hanas kadung dicarekan. Mananya budak tehnya? Aing si mamah deh. Nyaku saha deh pamajikan mana budak geus hasil teh? Di tetangan tadi tuh, asukan TikTok aya tadi tuh. Aing kaduhung budak keur hiji-hijina on oge aing mah nya da nya ka anak. Kematakan ulah jang dicarekan wae. Atuh da sedih pagaweannya olok atuh gandeng pisan. Geus duna mah geus bejana digawe atuh. Kan budakna ya kekurangan. Aya babatahan atuh. Itu nyambung. Nyambung atuh barang. Tuh jadi Tati tuh. ya urutan kembalinya. Ayo kan sebenarnya. Sama budak serius ah. Iya, terus jadi tong kulit ah. Ayo. Jajanan naon. Kalau teh kitu didenge-denge asa hayam teh nih cekcok wae gandeng aya naonnya. Nih gandeng wae tadi orang tempoh lah. Atuh Neng rek ka mana? Neng ninggal hayam nih cekcok wae Ayo gandeng. ngalan kurang kali teu anu ngangge acuk biru rada jangkung. Nya rada dewasa tapi nya rada ieu sidikan kurang kali. Duka teh ki Ibu abi tos mirarian ka unggah tempat itu teh aya jabatan. atuh ka mana? Ya duka da ieu dijarekan wae atuh. Ka mana atuh? Ya, duka. Tapi kerasa teu pami ieu heula ngabantosan ninggal heula hayam soalnya si bisi kucare gitu. Tapi tong carekan Kayak wae. budak mah dibantosan ku abi milariana. Satu panyakeun ayam itu kayak pamikeun budak. Bisa sendiri. Recet wae hayam teh. Tadi seneng ayamna. Ayalah hiji dua Aing mah. jeung neangan budak jeung nu minta makan Cobian geura atuh, ayam. Ya Allah. Gogoda aing. Eta ruas. Tapi bukakan pantaran Si aing cara ieu tuh budak teh geuningan. Budak teh yo. teh astagfirullah leuwih Ari ujang di mana emak jeung si bapak neneangan. Ieu nanya. Nya watak teh jadi boloan cara kan teh ulun we jeung budak teh. Ieu budak jebrok ieu dangkon. Hayu balik si atuh. Hayu Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Hayam aman. Hayam aman gitu ya teh. Sieun ku cara aing mah. Aman endogan geuning. Aman lah. Cingnya.